gerak mam ya. Lah diseret ngelok sing gerak genok teh. Ulah yang wali paraban gerang ngelok ngahasilkeun. Anu ini ya. Aya mesti paraban nyangu geus. Nah saya geus asap. Terus urang naon dia? Geus geus asap geus parat. Aduh, emet tinggal urang teh. Tinggal ka kebon kaleuweung nya. Ek ngarawe sugan we dia. Menang hasil. Kan sampurna si kabayan lah. Aduh, mana si kabayan teh nya? Kok ada kaleuweung sare penyenta tahunan. Aduh, sugan menang manuk dia daek mah inet ya. Kabayan. Kabayan. Tuh, ha. Bayak kieu mesti kena heeh. Wah. Atuh kieu mah euy. Beakeun tu beli ku bahaya di pasokan. Kabayan. Hei. Kabayan. Udah ngatuh hes wae. Kaburu beurang tu teu waktu. Nyaralek wae. Sangu geus asa kitu Abah. Sangu wae masakan hakaneun wae. Hayu go taruh init. Ke urang bawa rawe lah. Si Abah ini tuh ikan tuh. Aduh, kene. Kabayan, hayu. Aduh, HSD wae teh. Hayu aku seberang. Ber aku kain kudu siemeu mah teh. Aduh, kasal. Ku aing di siemeu gareng teh. HSD aduh. Mata pugag ge mah kabayan. Ku aing di siemeu sia. Mungkin kayak kuan di simu kerja bayan saya udang Aduh dasar cuman tuh gemlung sih ada ajak ditelika di sabok aing hampura we saya tiba heula kaing mentaan wae geus baras tereukeun dari pentaan wae hampura keneh wae aduh geus kudu kumaha kitu Abah ayo kabur-burang iraha Pak ayo na munyang ke oh ayo na ayo siapa siap atuh Pak ayo gua cari ke iya Pak lah kami siap pun ke mawa orang semua rawe kita di aduh apa mah naon Pak Bah mau rawe oh mau rawe orang mau rawe mau rawe bener Bah aduh itu bukan bawa ya itu kene wah senang nak kenca sabolah je Bah aduh Bah, cana becana di ditu teh loba kalencinya Bah. Oh, baca bejana mah. Oh, di ditu. Ai sugan meunang tuh. Abah rek naon ieu nya Abah. Oh, mau ieu mah rawe ge. Oh, mah. Ari mana erek naon? Nya naonnya? Ah, rek cubluk we. Cubluk. Rek cubluk kunaon? Kat pacul kitu mah wah. Heueuh nya. Aduh. Teu mah abot teh mah alat. Aduh, kumaha atuh lamun ku suku Abah? Cak do teh, kami tuh hage cak utak teh. Geus, nyengat pacu aya mah, kumaha carana mah? Oh nya, udah tenang Bah. Tenang. Aku usaha heula. Kudu usaha heula. Aya di saung yo. Saung bon, aya pacul. Ya kebenaran. Dasar milih.
teh saya teuing. Ieu mah milik mesin. Nyantak aya. Tapi nu bogana ka mananya? Ah, keuneuh. Mang. Rambut patulnya. Mangga. Tah aya nih malah sih. Sekedapnya. Nya sok. Aduh. Ieu harus patulnya. Oh, aduh, menang. Ah, beres ieu teh. Jong ieu. Ya. Jong ieu. Nah, jong dah. Aing lamun menang manuk gede. Aing dipencit payor ku aing mah. Sika bayar ku aing dibare luar kulitna jeung isi pejitna. Aing mah mayor apa pelemna. Aing jong kena. Bah, mau nang patul teh bah yo. Wah, masiau tuh. Oh, masiau di itu tuh di ban tempatnya. Oke, di mananya bah? Di mana? Dia deketkan ulah bah yang ieu bah. Wah, tuh ada jauhan sih sik tuh. Jauhnya kan. Oh, dari kagak bah tuh deket mah. Oh, kira bah. Aduh, si abah mah ngeus angus mun kenori. Mana tengah jajokeun pisan kami nanti teh. Bagus. Oke, galurna teh osok kadieu pisan mah cek keren teh. Wah, berarti kadieu tah turunna kan. Wah, di dieu beres ah. Bah, balik ah. Beres euy, bah. Oh, Mus beres, ayo balik ah, bah. Mus beres itu mana? Beres. Ayo tuh, orang balik ke. Suka nang teangnya. Oh, isu teang. Aduh, mumpung si kabayan nih sare kene. Wah, ku ngek diteangi itu tunggaan kamar teh. Sugan menang ya. Wah, ku angkat dicokot aing mun aja teh. Pengheulaan ku urang lah. Aduh, gini yeuh. Ieu mah si kabayan euy. Tapi nu urang mah teu teu meunang. Aduh. Hebat miliknya si kabayan euy. Aku aing dipindahkeun ka ditu kitu. Kamana si abah yo? Dileukan teh kasal korek nang tataheunana teh. Bawa di tiang teh heula aku si abah we. Rada curiga si abah we kieu aya yo. Heulaan si abah mah kawasna mah. Aduh, deungeun teh curang. Mun curang priki kieu dah 12 pas. Langsung KO jiga nama yo. Aduh. Bayan, kemana wae ku urang ditetengan tadi. Urang tadi ge titi atuh abah lah. Kapan ertneangan eta lu gambar tataeunan teh? Tapi ada guan abah ya teh lila. Aduh tuh. Pasti si abah yang sorangan. Ada abah teh di mana tuh bah? Wah, usuk teangan kerjaan dengan anjeun kabayan. Terus kakar kaki dua, wah pakai kaman kabayan gitu ya. Kapan ertnya tataeunan teh ya. Oh, hayu atuh urang teh abah. Teang. Kira-kira namun nambah moal. Nah, meureun kira aku sugan jeung menang milik. Bener lah orangnya banyak. Tak lah. Berenan aya milik aya impah lah. Ya, gitu. Dah. Ya, teangnya tuh. Beda rasa gitu lah. Curang dia nama si abah. Beda kan angan kieu ieu. Asa sing serbak kieu. Dia mah jadi licikannya tuh si abah ya dia mah. Tapi kan rasa kebagian lah. Bah, hayu tuh. Ayo. Aduh. Hayu apa? Ayo tuh ke buberang. Aduh.
Lamun menang di kumaha bah. Wapit payor kurang mah. Oh, Kemarin diberi ku orangnya. Diberi mana keluar kulitnya jeung isi pejitna. anu itu bertaina jeung buluna. Eta jajamuna pelem aduh. Ilah. Ku sabar lah. Aduh tuh, ada tahunan kolot mah tinggal itu. Orang menang tuh. Aduh, Ya, dapatnya. anehnya. Da biasa manu dina rawe mah manu. Kuat ieu mah jadi kalanci asa aneh. Buat curang yo mitoh teh yo. Tuh, tinggal kabayan. Baik apa mah tuh. Ini katepo kumana lin. Tampo, bisa mayor. Pasti mah. Teh jujur yo sabah teh. Ya mah pasti. Dipinahkeun ka mah. Hanya tuh dah. Kalanci kalau udah biasa nak mana. Tuh udah manuk biasa nak rumah. Tuh keharati. Tengah hati kekeh ya teh. Asa kabogodo ku si Abah euy. Mah si Abah bae teh udah ya. Bah. Oh, benar kabayan. Adieu anu aneh naon? Adieu teh. Aduh. Ini kabayan, nu aneh. Iyo aya cai palingna ka girang bah. Mustahil ya kabayan, cai paling da kagirang. Ya pasti berkah hilir. Mustahilnya bah palingna ka girangnya. Nyahonya bah mustahil aya kelenci hiber. Da biasa na geus hiber mah manuk lain kelenci. Aduh, aing kapangi kelenci di paling ku aing. Aduh. Kaera adikku kesabayan. Ku cikabayan aing kaera kieu mah euy. Aduh.